sama si Udin baik kita yang Udin kampak ya. Ai bagong. Ai eta ya awining kitu nek acara naon cenah ieu dah. Oh mal enak ieu. Hajat doang nama. Akhirlah wae aya awining kitu mah. Aduh, ieu anak kamana si Udin bukan anaknya araheun. Nek kawinan kenyen awining eueun mantuan-mantuan aja masa Allah. Gusti. Aduh. Awining gatnya. Gusti Nu Agung, aduh, iya, geus kolot manya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Masya Allah. Ayo, udah. Ampun. Aduh, kunaon ya. Lah, Bu. Masya Allah. Ai pun ngapa kemana gitu? Dinyaho eta jang kemana eta si Udin? Lain di sabeun rek acara naon ieu nyin awining kieu. Nekan abah. Abah nek kawinan. Jeung saha? Jeung bidan. Nan bekieun. Oh, bikiun. Goblok. Nyan. Aduh Si Udin ka mana? nyaho gue abah ge nyaran nyen awining ge nu mantuan abah nih kuat ieu ngajur alit ta kana kursi. Aduh, aing geus dipe. Si Udin mah goblok teh abah mah kieu bah, baturan mah nya. Ulah abah anu kawin. Udin heula. Lajuna abah seperti nan masih kuat eta. Masih kuat. Oh, abah mau ulah ditanya tuh masih kuat. Nyan. Nyaan. Waduh, bang ngopi bah. Oh, mending ngopi heuh geura. Nek abah nek ngopi. Ngopi nek. Anjing aduh. Kopinya. Ngopi. Heeh. Aduh, aing mah karunya amat, aing mah dasar aki-aki. Aduh, Aki-aki Jang. kawin mbak aneh mah. Tuh abah mah hasrat nama gede keneh, Jang. Hasrat sia, hasrat mah agen ngora. Nungora daripada nungora teu menang-menang mending abah. Taju bidana sapertina eta kumaha kitu daek diajak kawin kitu ku abah. Ya daek, ngomong mah daek cenah kitu. Ai Gusti, Naon? aja ulah make leungeun. Kunaon kitu? Aku bisi corona. Wah, corona mah bah. Kori mah. Masa Allah, make sendok Jang. Geus kagok. Ngeunah vitamin Z ieu. Masa Allah. Nah, geus tenang bae ngeunah. Manting loba kumana meureun. Kumaha eueuh. Endah bae kieu endah. Dasar kopina pahit, mungkin tambah deui ku leungeun kopina pahit. Masa Allah. Gas. Ulah kitu nguceknya Jang. Satu. Sendok ya, sekarang ngopi. Cenah ge kalau menyin kopi eta nya komo menek panganten mah. Ulah make sendok. Nu bener Jang. Bener. Oh, bener. Paten. Sekarang ini. Oh, masa Allah heueuh. Paten. Kumaha? Ait, Juring. Piraku. pahit ieu mah Jang. Pan obat-obat. Nah, anu habis obat. Jauh. Heueuh. Jauh obat mah kami pahit. Pahitnya. Supaya bisa 5 ronde sapeuting 5 ronde. Oh, bener Jang. Ih, kompan bidan mah. Bidan beuki eta bidan. Bah. Lain eta tadi sampe lamun nek naon kitu sabenerna ya Abah. Ayo Jang. Abah ngendakeun auning. Tuh. Awining nu kitu mah lain auning. Oh, nya kitu Awining eta mah. Nya, itu deuleu nyingkap luhur. Lagi ngadekeun eta. Ngadekeun Gitu. Abah labu na kursi. Nah, karunya amat. Sudina eueuh. Agus burongke kurang diadekeun. Nya Jang we napa ngendakeun nya. Tungguan dia. Tuh, nah. Bawa, coba. Naon Jang? Ada. Ai. Tenepi. Naon? Jangan. Iya, Jang ngawar. Aduh. Aduh abah kan ieu gitu. Masya Allah.
unggul. Ampura. Ampura. Ampura, sorry. Bah. Gila, repot-repot lah nyinuk gila, nyinawi nih. Seperti neta bidanan daekeun ka abah lah. Ai jang. Ai teh kumatnya punya abah lagi. Para amat. Kita ngomong. Geus kieu we bah daripada misahan bidandungeun. Atuh mending jeung mabah tah. Mana? Telah. Aduh jang, aku abah mah lebih fresh. Atuh ngukur dewek coba. Atuh ampen sekolot. Atuh kan mah abah ge atuh masih aya hasratan. Lu budak mah bagian urang, bagian si Udin. Ai nu Udin jeung budak-budak keluar deui itu eueuh nu daekeun mah percuma. Pada amat daekeun urang mah, lamun nyiar mah. Ujang kunaon ngalamun bae jang. Pusing bah, pusing. Pusing kunaon. Bah. Yuk urang nanya. Urang pan hirup di jalan. Nya. Cari tanah. Eta di jalan pan nyawa sorangan, hirup di jalan eta. Loba musuh. Loba musuh. Loba nu ngajakan gelut, kaing loba nu rese. Terus ujang hayang na kumaha. Aing mah jadi jagoan kuari. Masya Allah, atuh ulah jagoan jang. Di gua zaman kuari mah eueuh nu bisa jagoan. Jadi jagoan mah loba duit. Aing mah nguasan pasar Cangkore, pasar Binuangeun, pasar Malingping, pasar sakabeh pasar yang dikuasan ku aing. Oh, atuh jadi kitu mah inget ka zaman heubeul abah keur ngora. Kunaon? Atuh abah keur ngora mah jadi jawara. Jawara naon, Bah? Atuh kebel abah di Banten ieu. Atuh lah pemain mas di Banten, kebel di dia. Terus kebel di Adi dia. sakebel abah tibu budak sampai ka kuari di dila di Banten lah. Nyi naon bae? Atuh abah mah dagang. Aing. Nah, aing deui abah di Jakarta pernah di Jakarta. Oh, nyi naon? Di Jakarta abahnya keur zaman jajawaraan. Oh. Heubeul diliung ku 100 jelema jang. Laju kumaha eta? Berhubung abahnya boga langkah 1000, ilmu langkah 1000 jang digunakeun. Oh, laju. Atuh abah teu kunaon naon, jelema 100. Edan. Bener, Bah. Bener. Laju kumaha eta carana? Atuh abah lumpat jang. Goblok. Apa eta mah jagoan sieun kitu mah sieun. Oh nya kitu. Aing aki-akinya laju ya abah. Boga ilmu naon deui ya, boga kemampuan naon deui selama ya abah. Nah, abah heubeulnya di Sumatera ditunya. Heubeul. Nah, gedung-gedung nu pencakar langit teh nu gedung nu loba tingkatan teh jang. Nyaho, kumaha eta? Nya eta. Abah duduk preman. Terus abah kacekel ketangkep. Terus Atuh abah di balangkeun di luhur gedung 100 tingkat. Bagus. Kahandap. Laju abah teu naon? Hubung boga ilmu nya. Heeh. Pencangkeng doang pites jang. Atuh lain teu naon eta mah? Cangkeng pites. Aduh. Aya abah mah tengah jadi geng mah. Heeh. Laju kumaha ieu kumaha geura? Aduh beul abahnya mesti dinya nya embung kituan pepremanan nya. Terus nandai Abah sok ngabikangnya ibadah hayang boga kadong batur gitu. boga Hayang boga kabogo. laju Tah, dinya hayang abogo. boga. Boganya berhubungan kabogo terus dicokot ku batur. Tapi kang Abah frustasi. Frustasi. Laju Abah gantung diri jang berhubungan boga ilmu teu paeh abah. Masya Allah mantap amat eta ilmu. Gantung diri na pohon. Pohon naon? Pohon cikur jang. Aing. Atuh pohon cikur mana apa jeung tanam mal pae. Namanya gitu. Lama yang pae mah atuh gantung diri na lu tawar karek pae. Oh nya. Lah. Geus jang ieu mah nya. Kumaha? Ulah ibaratna ieu mah lan ulah yang penting boga duit. Ulah hayang ilmuan. Lieur bah. Aing mah pan ijazah teu boga di kuarira. Kemampuan dina bidang naon gaeng mah eueuh. Lain ngajawara mah. Itu anu loba duit yang kudu ngajawara ieu. Jadi kumaha sarana supaya hirup ieu kuarina janten jadi jawara ge kudu boga duit itu kumaha carana. Nah, mending gawe bae jang ke mana gitu gawe, ngalamar gawe. Uang sekarang. Dan ngepet baik gitunya. Nanti lu jeung pemajikan teh itu. Oh, eta mah umur. Wih, aing. Atuh tang jeung abah.
Oh, itu jeung ajangnya, jeung ujang teh. Dong, iya mah ngarang. Bisa aing bah kieu bae lah kuari mah. Ya daripada ngomong ngalantur teu mubuh Heeh. nya. Mending dibongkar ya awin ngisinkeun, daekeun teu batur kawin. Nya. Wah, Mun dibongkar bae burung jang. Aya saya kitu. bongkar bae lah aing. Yang Ngaji geus di ginu kila. bantuan abah.